Mitra anu mulia, wilujeng tepangdangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Ieu dongeng karangan Koswara. Mangga para mitra urang lajengkeun hanca dongeng. Jeleng Nen Sukmawati nu ngajadikeun keneh nyetiti harita ngagajeleng kadeukeuteun diri Kiburak nu keur nangkarak bengkang bari hahargungan terus nyang hareup ka diri Nyi Inah bari molotot teu ngiceup-ngiceup bari haok nyentak tarik naker. Inah, montong ngajago sia hirup teh ha? Dasar kurang ajar sia ayeuna mah maneh kudu modar deuleu. Yeuh, dipodaran sia ku aing. Kumaha mending modar atawa mending maneh milu ka diri aing? Ngaras senang jeung panjang umur sia lamun milu ka aing mah deuleu Inah. Nyi Inah mah tenang nangtung bari ngarenyu nahan imutna. Ngabandungan sikap diri Nen Sukmawati alias Nyi Titi palsu nu amek-amekan malah kalayan tenang pok manehna nemalan. Nen Sukmawati ayeuna mah geus lain waktuna pikeun Andika sombong adiguna. Geus lain waktuna pikeun Andika hayang ngajajah atawa ngalanyawa diri lain. Lantaran moal aya hartina moal aya hasilna. Mending anjeun taluk, mending Andika geuranan meureunnan. Kalakuan pagawean Andika nu minculak beda ti batur, nu matak ngarugikeun diri batur. Andika ulah rek sakarep ingsun ngagugulukeun kajahatan jeung katalengesan ka sasama. Geura-eureunan kalakuan teu bener teh Sukmawati, nu geus mah geus ku kuring baris dihampura. Kuring moal hayang ngayakeun balitungan naon-naon, moal ngayakeun riributan naon-naon, nu penting anjeun insaf. Asal anjeun babalik pikir, keur kuring geus sugema poharap sugemana. Montong sombong sia Inah. Najan kumaha aing moal rek ngagugu ka sia teh deuleu moal ngagugu aing ka sia deuleu ye. Najan kumaha oge Inah. Nu penting ye anjeun ngalaman talu ka kuring sia deuleu Inah. Pokona mah kitu tanu penting mah nya. Keur aing keheulanan kudu nurut ka sia mah. Rasakeun ye gempuran aing sia. Seuk Nen Sukmawati ngegempurkeun peureup. Ngajojo kana tukang irung Nyi Inah, tapi ku Nyi Inah ditahan ku peureup manehanana. Des para mitra sadaya, harita teh atuh. Aduh, harita para wargi sadaya atuh kontan ngahargung lantaran leungeun karasa jadi panasnya nyautan meninyak serak kana sakujur awak gancang mundur dua lengkah. Lantaran hayang geura ngarengsekeun patelakna para wargi sadaya. Antara manehanana jeung diri Nyi Inah gancang Nen Sukmawati ngaluarkeun sisir jimat. Jimat anu memang pangwaris ti Mbah Cakrasena anu ngaranna sisir panggeulis teh para wargi. Eta sisir katempona hurung ngagebur atuh puguh we matak serap jeung ngadatangkeun hiji kakuatan anu pohara kuatna. Mun kurang-kurang nama luhur elmuna diri Nyi Inah sigana bakal ngerasa lumpuh harita keneh. Ngan untung manehna geus narima panggembleng ilmu tambahan ti Eyang Sukmarasa. Jadi keur manehna teu ieu ngarasa saber jeung sieun, malah nu aya mah beuki ningkatkeun kakuatan jeung kawaspadaan. Inah, katanya atawa henteu leungeun aing ye, aya sisir ye. Puguh katanya mah da aing teu lolong. Keheulaan mun aing henteu awas ku nu kitu patut mah. Sisir kerep nu kitu, sirekam ngaranna. Tema Nyi Inah bangun anu kurang merhatikeun kana kayan eta pakarang jimat nu mangrupa sisir dina leungeun Nen Sukmawati. Puguh keur Nen Sukmawati pohara amekeunana, pohara keheuleunana. Ku ayeuna jawaban ti diri Nyi Inah nu matak nyentuh kana hatena. Bener-bener sombong maneh teh Inah. Anu kitu mah sarua jeung maneh teh teu sieun ku aing teh nya. Na make kudu sieun sagala urang pada jelema. Sarua dahar sangu, sarua jelema. Moal rek sieun. Yeuh komo ieu pirage sisir kerep. Naon anehna, naon gunana mun kitu nempo belut sisitan orai jangjangan kakara heran, kakara ngarasa aneh. Dengekeun omongan kami sia Inah. Samemeh maneh ngarasa kaduhung sagede gunung, asa eueuh salahna lamun maneh daek ngadengekeun heula katerangan ti aing. Pok rek ngomong naon, rek mere katerangan naon Andika teh Sukmawati. Buru-buru omongkeun ku kuring moal burung didengekeun, diperhatikeun. Tema Nyi Inah semunantang. Ieu sisir lain sisir sasisir-sisir nasya. Bising teu nyaho lain sisir anu biasa, tapi sisir jimat anu pohara ampuhna.
pohara matak mateni tong borok kabang sa manusia adalah jin setan siluman moal kuat nandingan deul. Komo ieu pantarsia manusia ina kana tangtu sia bakal hancur jadi lebu. Mohannya ulah sok nyingsianan kawas budak leutik wae. Andika ngomong teh kabisa nganyingsieunan wae tiba heula. Cing atuh eureuna ulah sok nyingsinan ka batur. Aing lain nyingsieunan sia tapi kanyataanana memang sisir jimat anu aing geuleuh. Lain sisir biasa, lain sisir samanea. Ieu sisir jimat anu watakna matak mateni ka manusia nu mantangu jeung gede hulu pantarsia. Ku kituna mun sia hayang salamet leuwih hade manusia ketalu. Mending hayu urang bawarangan jeung aing ngarah pinangih jeung kasenangan tinemu jeung kabagjaan. Ku keukeuh Andika mageuningnya ngolo-ngolo ka diri kami. Sangkan kami biluk daek babarengan jeung Andika Sukmawati. Padahal geus lobakan nyeri jeung katugenah diri kami ku kalakuan Andika Sukmawati. Sabaraha kali diri kami meh-mehan paragat nyawa ku katelengesan jeung kekejeman diri Andika. Andika anu nyekal karistitisan iblis pohara kejemna pohara telengesna ka sasama jalma. Kaasup diri kami nu terus-terusan diarah-arah ku Andika. Yeuh ayeuna mah kami moal mikeun mun kudu binasa nya kitu deui. Engke heulaanan deui lamun kudu taluk atawa biluk. Nurut kana kahayang Andika, eueuh ti dituna deuleu. Mun kitu si arek narima bakal digunakeun ku ka Andikanya. Sok geura gunakeun tong salempang tong hariwang. Kami boga antina keur nahan atawa ngalawan atas sisir jimat Andika Sukmawati. Sok geura gunakeun ayeuna keneh. Inah bangun bener-bener geus leungit kasabaran manehna geus pohara keheuleunan kana kalakuan jeung ucap-ucapan dirina Nen Sukmawati. Naon antina anu ku Andika bakal digunakeun sia ina? Nen Sukmawati tumanya bari morotot teu ngiceup-ngiceup marengan hatena ngarasa penasaran pohara. Sok we gunakeun heula eta sisir paragi ngalakutu teh. Hayang nyaho kumaha siatna? Kurang ajar sia tanya. War sisir jimat ku Nen Sukmawati dibaledogkeun ka diri Nyiina. Tapi gancang Nyiina ngadenglekeun sirah ka beulah kenca. Antukna sisir jimat ngalayang ngahakan angin teu kungsikeunna ka diri Nyiina. War eta sisir balik deui ka Nyiina. Gancang Nyiina malika tukang lap manehna dongko. Sisir jimat panggeulis kalayang deui ngaluhuran dibarengan ku angin para mitra anu ngaguruh tarik. Tetela aneh pohara lantaran eta sisir bisa ka kalayangan sorangan. Bari Nen Sukmawati tibang nempokeun ti kaangangan. Bari ngagerak-gerakeun leungeun ciciren ngagerakeun eta sisir cukup ti kajauhan. Jadi kumang jaga mun zaman ayeuna mah nganggo remote control gitu para wargi. Nganggo remote control geuning cocokan budak mulai ka kapalannya. Dicekelna tidak leungeun we kitu teh nganggo remote control ngagunakeun frekuensi radio. Si kakapalan teh bisa dikendalikeun kitu. Mangga urang teraskeun hanca dongeng. Para wargi anu mulya. Sisir jimat panggeulis kawas nu ngarti lamun Nyiina dongko yakin teu kabeunangan. Nu matak ayeuna mah eta sisir jimat ngarahna kana bagian handap diri Nyiina. Wer muru kana palebah suku tapi Nyiina teu eleh cicing, teu eleh cingceung, teu eleh rikat. Siung manehna ngajaul ka luhur nyingkahan serangan ti sisir jimat aheng. Wer teu kabeunangan lantaran salawasna Nyiina bisa nyingkahan sakur serangan sisir jimat nu digerakkeun ti kaangangan ku dirina Nen Sukmawati. Jling Nyiina turun ka handap sanggeus manehna bieu ka kalayangan di luhur. Bari suku teu napak nyingkahan serangan sisir jimat panggeulis. Ayeuna mah Nyiina sayaga pikeun nakis eta keris. Kumanehna rek tadah ku keris titisan iblis. Nu matak basa dina hiji kasempetan sisir jimat nyelempreng nyurubuk rek ngajojok kana dada dina gerakan pohara gancana. Rikat para mitra kesit alah batan tatit harita keneh Nyiina ngaluarkeun keris titisan iblis. Terus dipake naki sisir jimat panggeulis siuk des belendrang diadu tarik naker. Ngadatangkeun sora para wargi anu nimbulkeun sora ngabelentrang nu mata katorekan. Ngan bareng jeung kitu ari pretrok teh sisir jimat panggeulis jadi potong, malah hancur bubuk harita keneh teu kuat diaduan ku keris titisan iblis. Nen Sukmawati nu masih keneh ngajadikeun Nyi Titi lain deui ngagebegna barang sisir jimat potong malah ayeuna mah jadi hancur. Da harita keneh para mitra tayasesana bubuk leuwih ti kitu. Leuwih heran jeung kaget ku ayeuna Nyiina ayeuna mah make nyekel keris titisan iblis.
Tenyangka sacongobu ukian nyikeris titisan iblis ayeuna aya dina ceklanan diri Nyi Inah. Rada ngarengkog oge diri Nen Sukmawati terus mundur sababaraha lengkah ka tukang barang disampeurkeun ku Nyi Inah nyenyekel keris titisan iblis. Nyi Inah nyampeurkeun ngadeukeutan ka Nen Sukmawati nu teu burung nyerenges seuri nempokeun ka aya Nen Sukmawati nu unur-unuran. Kunaon anika unur-unuran kitu Sukmawati siga unur-unur geuninganan? Kunaon sieun? Teu sangka geuning dianjeun eta keris titisan iblis teh Inah. Pada panyangka aing mah yang Sukmaras anu nyekelna. Nah Inah geuning leungeun anjeun. Naon sababna? Ngomongna Nen Sukmawati bari ngageter dibarengan ku parobahan beungeut ngadak-ngadak ke sepak taya getihan. Memang ari kawit nama dicepeng ku Eyang Sukmarasa ngan ayeuna geus aya di diri kuring. Kutan teu sangkanya Nen Sukmawati teu bisa nyumputkeun kaayaan manehna nu bener-bener ngarasa kateter jajaten. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Para wargi kaum dangu harita Nyi Inah tuluy nanya, ayeuna rek kumaha pakarepan Andika teh Sukmawati? Ampun tobat. Gancang malik geus kitu pelesat Nen Sukmawati lumpat tarik naker sakicep geus jauh ti diri Nyi Inah. Nyi Inah sakedapan mangahuleng ku ayeuna manehna geus ditinggalkeun ku Nen Sukmawati. Kahayang nama ngudag ngan dirina teu tenang hatena mun kudu ninggalkeun kaayaan Ki Burak nu ngalungsar keneh di dinya. Lumatak gancang Nyi Inah ngadeuketan ka diri Ki Burak nu jirimna masih keneh jiga Jangdarta. Kakararek pok momong peceng hula anu datang tetela Jangdarta jeung Nyi Titi kalayan dibarengan ku Ki Wanara. Datang ka eta tempat lain di ngajenghokna keur Jangdarta jeung nuliana barang katempoe jirim siga Jangdarta keur ngagoler bari taya daya teu taya tangan pengawasan. Nyi Inah saha teh nu ngagoler teh Nyai? Saha teh? Cek Jangdarta bari ngadeuketan Nyi Inah dibarengan ku Nyi Titi. Kang Darta nuhun akang sareng teh Titi sumping. Nangataros ku akang mung panuhun. Manehna sina sampurna ngarah teu marakayangan deui. Abdi mah bari nyusul Nen Sukmawati. Pelesat Nyi Inah harita lumpat ti dinya. Seja nyusul Nen Sukmawati bari duka ka mana? Hal duka kumaha hatena ngadak-ngadak panas ngadatangkeun rasa tiburu pohara rosana. Ku ayeuna dirina Jangdarta datang babarengan jeung Nyi Titi. Sakicep Nyi Inah geus eueuh ti dinya atuh Jangdarta. Silireret jeung Nyi Titi bari ngarasa hanyelu. Ku ayeuna Nyi Inah teu mere lolongkrang keur nyarita panjang lebar. Nyata nama ayeuna geus ngabelesat lumpat. Cenah rek nyusul Nen Sukmawati. Nyai, Nyi Inah nyusul Nen Sukmawati cenah? Aduh, katinga bari nyanyana keris. Kumaha pilampaheun urang ayeuna Nyai? Aduh, Jangdarta ngarasa bingung ningali kaayaan kitu. Kang, sanaos Nyi Inah lumpat nang ngudag Nen Sukmawati bari ngabantun keris nanging apana Nen Sukmawati jalmi licik teu telenges ku kituna ulah diantep Kang. Urang kedah nulungan kedah dituturkeun Kang mangkani apan teu acan puguh nah ka mana sanyana kaburna Nen Sukmawati nu diudag ku Nyi Inah teh. Ayeuna mah aing ngaputuskeun ku akang nah abdi nu kedah nyusul ka Nyi Inah. Jawab Nyi Titi tungtung nama menta kategasan ti dirina Jangdarta pikeun nyusul Nyi Inah. Mohon Jang, enggal putuskeun saha nu sagrana nyusul dinah maksud teh. Akang mah moal bade artos nama ngayakeun tindakan sateu acan aya kaputusan di ujang. Si Wanara milu ngomong bari hatena ngarasa melang kana kasalamatan Nyi Inah sok sieun kumaha onam. Nyai, keuna akang nu baris nyusul Nyi Inah. Nyai mah jeung Kang Wanara bereskeun heula soal kaayaan Ki Burak. Kumaha kersa ku akang dikandungkeun Nyai? Mangga Kang, mugi-mugi urang tiasa enggal tepang deui nya kalayan. Mugi-mugi Nyi Inah tiasa nyangkalak diri Nen Sukmawati. Nya mugi-mugi we. Yuk Kang Wanara dikandung ku abdi nya. Mangga Jang. Teba si Wanara bari harita keneh nyamperkeun ka diri Ki Burak nu wujudna siga keneh Jangdarta. Geus meunang kapastian kitu mah para wargi sadaya Nyi Titi jeung Ki Wanara
Belecet manehaya Jangdarta lumpat nutur kena tapakna anu ti sorang kunyiina sakicep Jangdarta geus jauh ninggalkeun wewengkon leuweung kadu. Sanggeus didinya eueuh Jangdarta mah nyititi terus lempang tilu lengkah nyamperkeun diri Ki Burak nu masih kene ngagoler taya daya. Nu nyata Ki Burak nu jirimna siga kene Jangdarta pagawean gegerungan nahan kanyeri nu karanapan. Aduh wadara nyititi aduh ampun aduh yeung. Ampun yeung aduh ampun. Ki Burak nu nyata jirim Jangdarta gegerungan panon culak cileuk bangun hayang dipikarunya. Burak, Anika kudu mulang kana kayan Anika nu sanyatana. Kalayan kuring teu ngaharepkeun ka Anika pikeun ngajakeunna tindakan-tindakan anu nimulkeun kaributan di alam manusia. Andika kudu janjieun Andika moal ngaganggu deui ka pihak kuring. Jeung kanuliana kumaha sanggup? Sanggup aduh anaknya. Kuring ngetang kuring moal rek deui ngaganggu ka pihak Nyititi jeung nuliana. Kasup ka Jangdarta jeung nu sejen pokona ka umat manusia kabeh kuring sanggup moal ngaganggu. Tas ngomong gitu les wujud Jangdarta leungit tanpa lebih ilang tanpa karana diganti ku haseup bodas ngelun ngebul kanal naker blesat kaluhur bari ngeng kadenge soratan katinggalan jentre naker. Nyai isuk pageto kuring hayang disumpurnakeun ngara kuring teu marakayangan. Kuring hayang ditetepkeun hayang dipernahkeun kitu ka hayang kuring Nyititi. Kuring menta ka anjeun sangkan kuring disampurnakeun kumaha cara-cara nama nyangakeun kumaha dena kuring mung tuluy-tuluyan kieu. Para wargi kitu pamentana Ki Burak. Siluman yang sampurnakeun geus bener. Suganda resep cenah marakayangan teh, suganda genah marakayangan teh. Si orang ripuh gitu mau hayang disampurnakeun. Hayang balik deui ka nu maha kawasa. Asa ti nu maha kawasa balik deui ka nu maha kawasa. Para mitra kaum dangu ngasih heula ngaso. Para mitra anu mulia, bareng jeung jempena soranutan katinggalan teka nyahoan ti tadina celeng ta anu datang dadak-dadakan kadinya pohara ngakepegna keur diri Nyititi jeung si Wanara lantaran harita para wargi sadaya nu datang kadinya teh tetelana keur Eyang Sukmarasa. Yen nangtung hareupeun Nyititi jeung Ki Wanara nu ngarasa kaget jeung heran pedas datangna Ki Sepuh dina gerakan pohara gancangna teu kanyahoan ti tadina ti kanyahoan ti anggana teu katuturkeun ku mata. Atuh Nyititi munjungan salam ka Eyang Sukmarasa. Aturan Eyang si Wanara bodas ge harita munjungan salam hormat nakar syukur arajeun aya dina kasalametan anaki ngan Jangdarta ayeuna nyusunyi inahnya anaki. Saur Eyang Sukmarasa bari rutret antara Nyititi jeung si Wanara bodas. Laras Eyang ngeng kadenge soratan katinggalan nyatana Ki Burak nu jentre naker nong toreng tarik dibarengan ku ngaguruhna angin. Sukmarasa tulungan kuring hayang sampurna. Sukmarasa tulungan kuring ulah dikikieu digangayong. Sukmarasa tulungan kuring. Ku kuring baris disampurnakeun. Ayeuna mah Anika geura ingkah heulaanan ti dieu. Isukan kami baris ngadatangan ka kuburan Anika di Pasir Samoja pula. Jigeura ingkah saur Eyang Sukmarasa bari paneutupna manco kapalebah gulungan haseup kanal anu aya leluhureunana. Harita para mitra Ki Burak atuh nyoara deui bari teu katingali jirimna. Kuring baris ninggalkeun ieu tempat. Isukan ku kuring di dagoan Sukmarasa kuring hayang tenang. Kuring mung marakayangan kalayan kuring menta tulung supaya teu diganggu ku diri Nen Sukmawati jeung si Cakrasena. Tulungan kuring tulungan. Hal eta keun jadi tanggung jawab kuring sagemblengna Burak.
Leuwih hade aya nama Bragera miang gancang geura ingkah ti dieu. Geura ini ti dieu burak. Seor angin ngaguruh ngajauhan. Wewengkon leuweung kadu maju kawetankeun. Harita marengan gulungan haseup bodas kanal nu sarua kawetankeun tug nepi ka lesna teu katempo deui mangsa harita. Kaayaan di buruan saung Eyang Sukmarasa nu aya di leuweung kadu jadi simpe mangsa ayeuna mah. Nu aya ngariung tiluan diri Eyang Sukmarasa nyititi jeung Kiwanara kalayan dibaturan ku Silodaya katelah si Boreleng. Si Boreleng memang masih aya di dinya tacan ingkah ka mana-mana tutas manehna ditinggalkeun ku nyiina. Nu waktu tadi dibawa ku manehna ka dinya, nu waktu tadi dibawa ngaliwatan tonggong manehanana. Geek sararea darieuh dina bangku awi hareupeun saung anu geus lila ditinggalkeun ku Eyang Sukmarasa. Dan ayeuna pantona awut-awutan alatan kula-kula lampah diri Nen Sukmawati nu peuting tadi muka eta panto sacara paksa. Eyang Sukmarasa ngagalindeng sasauran lirihna keur ditujukeun ka dirina Kiwanara nu diukna teu jauh ti dirina si Boreleng maung lodaya pokna. Wanara regepkeun Eyang rek nyarita kahidep anaking. Unyuk sumanga ku jisim abis jadi kupingkeun Eyang. Temal Kiwanara Daryanaker nemalan pinuku rasa hormat jeung rasa ajri. Hidup ayeuna ku Eyang baris dibawa kapipireun ye saung anaking yuk tuturkeun. Mangga Eyang. Hayu Nyai nyititi urang kapengker heula. Urang kapengkeun ye saung anaking. Eyang Sukmarasa harita ge ngabejaan ka nyititi. Unyuk sumanga sajang iringan kana pangarsa Eyang. Nyititi teu baha. Maneh mah cicing di dieu heula Borelengnya jaga di dieu bisi kumaha onam. Bisi aya naon-naon kami bejaan saur Eyang Sukmarasa ka maung lodaya. Gaur si lodaya katelah si Boreleng teh ngagaur disada bari jeung ungeuk sagala tanah nu nganyakeun. Geus kitu mah bra Eyang Sukmarasa kalayan ngiringkeun Kiwanara jeung Nyititi. Lumampah ka tukangeun eta saung najan tacan ngarti kana naon maksudna. Tapi Kiwanara jeung Nyititi teu leuwih omong naon-naon. Manehna percaya sagemlengna kana maksud Eyang Sukmarasa. Kadatang tu baris ngebrehkeun ka nyaah jeung kadeudeuh ka manehna jeung ka Siwanara. Tekung silila para mitra cunu ka kanu apipireun saung. Angangna meureun 4 meter mah ti bangunan saung pamatuhan Eyang Sukmarasa. Palabah hiji talaga nu caina herang canemrang. Regeureun harita teh geus kitu pok Eyang Sukmarasa nyarita Daryanaker. Jang Wanara hareupeun urang aya talaga. Ieu teh nu disebut talaga Pancawarna. Susugana dikersakeun ku mandena Eyang sejama parin pituah ka hidup. Supaya hidup ngeueum wariuga di dieu. Kedah ngeueum di dieu Eyang bener ku jalan hidup ngeueum di talaga. Di talaga Pancawarna muga-muga jerim hidup kiwari jadi monyet teh bakarobah jadi manusia. Cala ilaharna manusia biasa. Seperti kaayaan hidup sameme hidup ditenung ku Ratu Siluman Cakrasena. Kumaha sanggup Wanara? Unyuk sumangga Eyang sim abdi moal bade baha. Nanging kinten kamu sabara lami Eyang. Maksa teh sabara dinten atau nepi dinten teh mah. Sabara minggu pemiminggu teh mah abdi kedah ngalakonan di talaga teh Eyang. Punten abdi kumawan tuntumaros. Kiwanara hayang leuwih jentre kana kaayaan manehna. Hayang menang jawaban nu pasti ngeunaan lila sakedeungna manehna ngeueum dina eta talaga Pancawarna. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia, Eyang Sukmarasa harita lajeng ngandika dibarengan ku imut anu ngagelenyi. Eyang mah tacan bisa pastikeun.
Nah sabara poe atawa sabara minggu nganu tetelah hidup sajeroning mua di baturan ku eyang. Wayahna lantaran eyang aya rengse kene nu gancang ku eyang kudu dipigawe. Najan kitu eyang mua ngantep diri hidup sina sorangan di dieu lantaran eyang ngarasa melang, bok bisi aya kajadian nu teu dipiharep tak kitu bising teu nyaho. Eyang tong bujeng aya nu ngarencangan dalah upami henteu ge jisi mabdi memoal bade baha eyang. Mung sanaos kitu jisi mabdi baris tumut salamina kana pangrasa eyang. Nanging asaha kinten kita nu baris nungguan jisi mabdi teh eyang. Kiwanara nanyakeun ngeunaan sahasana nu baris marengan manehanana. Tatapang waruga di eta talaga pancawarna. Pikeun narekahan dirina sangkan mulang ka jeurim masa asalna. Jadi deui manusa sabihara-bihari. Anaking nu baris maturan hidup salilah hidup ngeum teh tayalian ti dirina si lodaya maung inguan eyang nu katelah si boreleng. Dah kitu anaking kumaha dae unyuk sumangga eyang sok atuh geura turun kadinya. Mangga eyang para mitra sadaya atuh kiwanara nyarita nyetiti wayahna panginten pisah heula ti ka diri kuringnya. Muga-muga dina mangsa nu baris datang urang bisa pantepung deui. Cek si Wanara ngomong na dumareuda siga nu sedih jeung nalangsa. Wayana manehna baris pisah jeung Nyetiti utamana mangarumasakeun yen tugas manehna tacan rengse dina nginsapkeun dirina Den Sukmawati. Nyetiti gancang ngawalon dumareuda deui bari jeung usapan sagala kana waruga pimonyet podas kajajaden teh. Wayahna nyawa naranya, wayahna urang kudu pisah heulanya. Urang silih doakeun we muga-muga dina mangsa nu baris datang urang bisa papanggih deui nya. Sumun titip saur we ka Jang Darta yen akang ngawitan dinten ieu sejang eum di dieu. Ku kuring tangtu baris dibejakeun ka anjeunna. Lamun panggih mah nya wanaranya. Si Wanara sanggeus sosonoan jeung diri Nyetiti jerut turun ka eta talaga terus maju ka tengah talaga. Tetela eta talaga teu jero teuing si Wanara bisa keneh nangtung katempo semet beuheung kaluhur maka tempo keneh ulang ileung culang cileung bari jeung mencrong ka diri Nyetiti jeung Eyang Sukmarasa nu aya deukeut eta talaga. Waktosna saet.